Arasuk Islam kuari ini sabarar 10.000 meureun arasuk Islam teh komunis, anti agama. Kuari mengenal pakai kerudungnya na tadina. Tidak boleh di negara Cina pakai kerudung. Kuari gadis-gadis Cina pakai kerudung menunggu kedatangan Haji P. Nah, iyalah wadzalika huwal fawzul azim. Jual beli model ieu nu meulina Allah, pake meulina sorga, nu ngajualna mukminin, nu dijualna awak jeung harta. Ieu mah perdagangan teh al fawzul azim. Tapi ieu sebenarnya ngamanan gitu teh teu meunangan supaya kaharti kuno bodoh. Ieu teh tamsil, berjalan sakumaha tadi tamsil ya. Jadi make majaz angel. Jadi supaya kos kitu. Perdagangan nama melalui jihad melalui tamsil. Perdagangan geus kaharti ku urang tapi cek Imam Syihab perang makan aya usum di mana kejadian kehuruhar mengenai agama karak perang tapi kan teu bisa sakaba-kaba haju urang eureun berjuang tanpa aya komando lain urang nyaho kehebatan perang keunggulan perang keistimewaan perang surga. Urang sadajan ngembut ku kumaha ge deuk perang jeung saha guari. Hayang urang perang lillahi kalimatillah aya musuh. Aya musuhna aya teu aya komando. Aya komandona aya urangna di negara urang. Perang teu pupuguh ulah. Haju urang teu meunang ganjaran atuh. Yeay. Aya kene jalan keluar untuk mendapatkan ganjaran. Wa minan nas man qarrara wajal mubalagh bi annahu subhanahu abbara an qabulihi minal mu'minin anfusahum wa amwalahum allati badzaluha fisabilillah. Nah, kuari mah urang boga ganjaran perang tetapi teu perang mana Sekira li ba'di ma syamilahul kalam as-sabiq ihtimaman bihi ala anna ma'na dhalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minina anfusahum bisarfiha fil amali shalih wa amwalahum bibadliha fima yurdi. Nu akur maknana sanajan teu perang tetapi ganjaran sarua jeung perang dibeli ku Gusti Allah dengan pembelian surga. Naon dia? Ala makna zalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minina anfusahum bisarfiha fil amali shalih. Awak urang mun hayang meunang surga dibeli ku Gusti Allah pake ngabakti ka Gusti Allah. Lain perang, ja perang mah can usum. Tetapi mengabdikan diri seutuhnya ke Gusti Allah pakai amal soleh, salat dina waktuna nu bener, puasa dina waktuna nu bener, zakat di mana geus disobdi bener, haji di mana urang geus disobdi bener. Ketika aya anu kudu ditulungan make harta wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Gunakan harta orang dengan diserahkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nitipkeun ka urang teh harta, dek dikamanakeun ku sia harta. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, masjid dar. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, mushola. Pake ngabakti ka Gusti Allah, majlis taklim. Pake ngabakti ka Gusti Allah, pondok pesantren. Sarua paeh surga. Dengekeun ku ceuli sia atulah kedengkul. Sia usaha-usaha bae majelis taklim di gigireun imah sia deuk rubuh di antepna. Deuk ilaha berjuang. Mushola datang ke eueuh keramikan. Harta
tama ambalaya dagang ngaler hidung ngetan ngulon mobil salin ganti ai kamu sholat keramik na kekerepekan disiksa sia ku Gusti Allah je nu paling hebat wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi aya kiai bener itu kiai na gas kurang kiai ulah kudu bingung soal-soal harta abdi nu ngajamin hayang naon dahar nginum geus ulah bingung abdi nu ngajam abdi nu usahana tah kiai ngajar nu bener tah ngajar nu bener hayang pondok bangun ku abdi majelis salim bangun ku abdi mobil hayang kawin deui ya tuh siapa giliran nu kituna bae aju bae eta bae surga amwalahum bibadliha fima yurdi masyaallah perang can usum merangan saha di negara urang mah ieu teh menjaga kebangsaan NKRI ieu bae lakukeun ku urang masjid saha nu nyekelna ieu kiai anu bener henteu kiaina ulah berbau pemerintah tapi teu bagus kiai nu bener ieu mah nu pemerintah mah kajeun kena dikocoran ku pemerintah kena bocor ke nerakana kapal goyang-goyangan amat sih hoi ipan orang di surga goyang-goyangan panas amat cek ini ya bocor barang diamban bau PDI kajen kantor mah kajen urusan sejen mah masjid mah jaga ieu jang keselamatan umat di akhirat lain di dunia ulah make PBD ulah make pajak ulah make duit urang bae sih yang pengusaha loba yang nyalametkeun urang ke teu kuatin eta kiai masyaallah terutama kiai yayasan kudu bae make proposal salametkeun masjid-masjid bae mah ulah make nu kos kitu ulah dah cenah kiai dalilna mana leg-leg ku sia dalil capek aing ngadalilan pajak teh pajak masyaallah sia teh ngarti ka pajak ngaji ya Allah kudu kitu-kitukeun bae awas udang kanyawan kita padahal yang kieu aduh yang serba salah ngompol bisa cek kena ini ngompol sia didinya ente sia daripada ngompol atau mending hudang majelis aing rusak ieu keur carita urang neuk ka Allah jihad kan ieu mah ngaranna ulah berbau-bau dunia urang maca la ilaha illallah tengah peuting sorangan emang tadi perhatikan ku Gusti Allah dibandingkeun jeung babarengan masih kena diperhatikan orang sorangan di kamar la ilaha illallah la ilaha eta sorang eueuria paling ujung ndeka Allah teh kapan sok dibere ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi lamun urang hayang ngimpi jeung Kangjeng Nabi kudu dinolkeun manis takmala wara'ahu saha jelema anu ngareken sempurna kana warokna asa pangwarokna haroma ru'yati Allah bakal ngahalangan ngimpi ka panggih kula cek Kangjeng moal ngimpi ka jeung kumaha kiai anu aspek anti speaker hajunya anak-anak asa bersih bae teu ceuli datang ka ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi ye tarohana ye asa bersih aing moal bisa asa bersih ujugna deh tuh make speaker nu make speaker teu waro ya aing ye waro ngarasa sempurna aing ada kamilan si waro ini nganggap dirina waro sebab anti speaker teu ceuli datang ka ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi Habib Lutfi anu marake speaker ka panggih Kangjeng Nabi ngimpi Habib Ja'far make speaker ka panggih Kangjeng Nabi Gus Dur sering jasa ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi Buya teu ngaharamkeun speaker almarhum abah di dieu biasa bae tapi nyaritakeun ka panggih Kangjeng Nabi ngimpi tah rahasiana lain haram jeung teu haram ujubna aing teh kiai wo aing batu make speaker cangklong mah make ujub aing eueuh di bae mah TV eueuh speaker eueuh aya HP mah aya di kamar moal ayang mahalangan nu bisa ngimpi jeung Kangjeng Nabi mati lo kaya kikituan ya Allah ya Rabbi abdi teh kubatur di kiai kieu
abdi mah hayang teh ku Gusti ulah ku manusia nyangakeun ka Gusti. Abdi dibere ilmu lain wa abdi nu Gusti keur nerang-nerangkeun we abdi teh nyaritakeun ieu teh wakil Gusti we abdi mah teu gaduh. Abdi ieu sehat nageh nu Gusti, awak abdi nu Gusti, roh abdi nu Gusti, sadaya-daya nu Gusti. Ku batur dikiaikeun, ku batur dimamakeun, isin abdi teh nyangakeun sadaya-daya nu dibawa ka Gusti iwati ka hambaan abdi we Gusti ka Gusti. Abdi teh hayang we amprok sareng Rasul Gusti kadahanan ku jonghok cara para aulia Allah atuh ngimpi-ngimpi Gusti eueuh anu ku abdi di aku sadayana nu Gusti henteu sama sakali lain ku omong ku rasa nyangakeun sadaya sok maca sholawat teu kudu loba langsung ka Pak Pendi baca sholawatna kok kitu bau ka ambeuna Pendi. No. Urang anu sering maca sholawat teu pernah ngimpi ka panggijeun Kangjeng Nabi atuh kunaon aya nu perang di Suriah, aya nu perang eta di Israel, Yahudi katembak Yahudi umur 19 tahun. Bawa ke rumah sakit. Berbaringnya di rumah sakit reup HS panggih nu kasep seungit cek nu kasep seungit teh kenapa kamu cek bahasa orang saya sakit kenapa ketembak siapa yang nembak mukminin saya ketembak kamu mau kamu saya obat sangat mau diusap cager India barang ditanya ini siapa sih saya adalah Nabi Muhammad hudangnya anak masya Allah cager ketembaknya kan Yahudi bisa ngimpi ka panggijeun Kangjeng Nabi langsung diri jakene nyana ngagerokeun dokter Islam sini saya mau masuk Islam saya datang kitu kan kaget di rumah sakit ada apa mau masuk Islam tuntun saya syahadat kaget punya teliti tawadu horengan Yahudi tapi tawadu ngimpi ka panggijeun Kangjeng Nabi di Suriah anu katembak Kristen tah mah katembak dat sarua berbaring sababaraha poe nyanakan kieu ya dina pikiran anak saya ini ketembak mukmin nu nembakna orang mukmin mungkin ada rahasianya saya tertembak ini tidak semata-mata nyanakan sarua kitabna Taurat mun kembali kana pembicaraan agama mun cek urang mah aya rahasiaan meureun ieu aing ketembak ku mukminin teh meureun aya naon ieu teh krepes ka panggil deui Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi diajak ngobrol kieu diusap cager asup Islam lain hiji lain dua teteh di Irak ieu kuari anu asup Islam kamari di Baghdad teh tentara Amerika ribuan hasil perang Irak ribuan di Amerika anu asup Islam kuari di Cina asup Islam encan Islam ke salat ngareuplah ka mana bae geus asal aya sajadah we Allahu Akbar ai ditanya udah sadat belum cakna ini kenapa mau sholat supaya nggak kena corona ya. Di Cina ada suki Islam diantep wariku nagarana sebab naon supaya aman ternyata Islam terkena ku virus corona teu pernah make masker ada suki Islam kuari ini sabarar 10.000 meureun ada suki Islam teh komunis anti agama kuari mengenal make kerudungnya na tatadina tidak boleh di negara Cina pakai kerudung kuari gadis-gadis Cina pakai kerudung menunggu kedatangan Haji Pendi daripada sia di dieu teh aku mending ka Cina ka ditu balik ngaran sia kena corona ya Allah ya Rabb rahasia Allah nah iyalah nu paling hebatnya Istara minal mu'minin Allah meuli ka para mukminin anfusahum ka awakna dengan cara bisorfiha fil amali sholeh urang ngaji ieu teh keur memperjuangkeun agama urang salat ieu teh keur memperjuangkeun agama urang ieu ngaji teh keur memperjuangkeun agama lamun memperjuangkeun agama berarti ya tentara-tentara Allah bae ya tentara Allah mending geus cara ripit kieu matana dan tentara Allah wah ya tentara Allah nah salat orang keur memperjuangkan agar jadi tentara Allah
puasa urang keur ngaluhurkeun agama Allah, keur jadi tentara Allah. Urang haji keur jadi tentara Allah. Endeu kumaha teh dibeulina ku Gusti Allah, dibayar make surga asal beneran. Ngan waktuna geus saeutik ieu nya tingkatanana soleh amal soleh teh aya 3 tingkatan moal kabahar. Harta istara minal mu'minin wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Urang dititipan harta pake ngabangun untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sarua jeung perang. Namun harta dipakai perang cara Abu Bakar Siddiq, cara Sina Umar, cara Sina Utsman jeung cara sahabat-sahabat oleh ribuan onta pakai perang. Teu beda kuari geus sarua bae. Sarua bae tatekna tah. Ya Allah ya Rabb. Sarua istara minal mu'minin amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Kerahkeun harta urang jang mencari keridhaan Allah, pakai dalam rangka di dalam bima yurdi ngabangun nu dipake karidho ku Gusti Allah. Yatim piatu lillahi ta'ala tah. Fakir miskin tah. Santri anu teu bisa meuli kitab balikeun. Aduh cenah kula ngaji mah hayang emak jeung bapa ieu mogok usahana sabaraha sia kepentingan sia sabulan. Abdi kepentinganna cenah 5 juta suruh ngaluhen aing sia atuh. Siapa kok kelas bos sama kos kitu mah atuh. Tah, 1 juta sia tah sebulan. Pae rasakeun sarua tapekna istara minal mu'minin amwalahum bibadli fi mayr. Ieu teh naon ieu ku sebab perang makan kudu aya huru-hara, kudu aya panglima, kudu jelas terlatih dan lain sebagainya. Jangan kuari perang ya urang momal ka bawa perang. Atuh pare nyekel senjata lagi salah, momoncongna ka dieu. Atau dijegerkeun bunuh diri sia. Kumaha Haji Pendi mah geus age edeg-edegan gigieuan tuh. Kuku pistol kanyana. Awas lu gua tembak lu jeger kanyana lu bae. Atuh kudu latihan tolol. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iya bae urang mah babari. Amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Sok. Harta urang pakai ngebaslis, masjid, pondok, janda. Janda siap sih mah. Janda tua. Ya, bisa-bisa orang. Bisa-bisa. Ieu teh jihad, yakni berjuang melalui perang aya usimna, aya pemimpinna, jeung kudu terlatih urang kuari hayang boga ganjaran sarua jeung perang. Amal soleh tingkatanna geus bisa urang baheulana 2 dibadliha kitu fi mayurdi amwalahum dibadliha fi mayurdi. Urang boga 10 juta 5 juta pake ka masjid, urang boga 100 juta 50 juta pake ka majelis taklim, urang boga 1 miliar 500 juta. Mantak naon sih kos kitu teh. Iya duit urang dikumpul bae di bank atawa di imah emang Allah teu neuleukeun. Sia bolak-balik ka imah bae sa duit sia dipake naon, awas sia disiksa ku ari. Halaluha sabun wa haramuha iqabun. Je, tapi Allah nyahoeun ka niat urang Gusti. Lancarkeun abdi dagang, abdi neuk bangun agama melalui keuntungan-keuntungan abdi. Allah mah uninga. Paeh syahid. Teu saeutik pedagang anu di akhiratna ka surga. Pangheulaan ka cecing solamin. Goblok sia. Boga adab sia. Sedekah teh naon henteu atuh. Ya Allah. Teu saeutik pedagang anu ka surga miheulaan kabehan. Masyaallah. Ya Allah, pangheulaan anu asup ka surga pedagang anu liik lai kalimat ini. Nusugi anu badliha fi mayurdi. At-taibun al-abidun